popoe di lembur jeung emak. Assalamualaikum selamat wayaki kasadayana. Cerita nama ieu teh nuju panen sayuran. Kusabab si emak lapar jadi we ngulub heula huwi tah di dieu abi bade ngala tomat cenah nu bareureum. Ieu tangkal tomat ting sabaraha kali tos diala ku abi nya tapi angger we laleubet keneh bareureum pokona mah lah. Da ali ngala nu bareureum teh abi teh resep. Komo mun ieu teh nya buah stroberi, pasti seep we di emaman. Tah ieu buah leunca meuni balalotot kieu nya urang ala we abi teh urang dicoel sambel. Urang nyangu poe sigana mah pasti enak. Cing urang neangan heula cengekna urang ngadamel karedok leunca. Panas poe kieu sigana mah enaknya ngaemam nu lada-lada. Cing ayeuna mah urang ngaredok leunca. Arek metis da acan emam eueuh peutiseunna oge kur aya sayuran nya geus we urang ngaredok pasti enak. Cing urang niis heula di saung bari urang nyaneut tomat. Ari ngala dadakan mah enak ieu teh seger keneh cing urang bari ngageletok cengek.